Masih motor dewek. Nah, motor dewek teh anyar itu atuh. Wah, juragan hebat yang sebeli motor anyar deui wae. Saheula juragan. Anyar itu Mas juragan teh lain tuh. Anyar keneh itu. Wah, motor anyar tapi na kieu. Ah, ieu mah da model anak kitu. Tuh. Ya masalah juragan kuduna mah kieu saruata. Ieu mah sarua tah. Ah, Tah kudu kieu. manya motor anyar cepengan. Atuh. Modelna meureun anyar juragannya. Model anyar ieu mah. Si Mas ukur lingan wae. Juragan, enak kena ngojek kayaknya teh. Ah, sok sembarangan wae ngojek. Ya juragan ngojek. Iya diuk dina motor di tadi atuh. Motor dewek diukan ku dewek ya. Oh, ada kita ngojek. Ngojek mah ngojek we juragan udah gengsi-gengsi. Henteu teu ngojek dia mah. Tekan motor anyar we. Ngojek we atuh. Teu ngojek. Mending kudu gengsi segala. Bari omekeun ye ngerakeun manya motor alus. Apa dia mah modelna kieu tuh. Udah anyar ieu mah motor anyar. Ngojek we dulu ya. Ah, si Mas teu dia mah teu ngojek. Ngojek we atuh mending gengsi pisan. Teu ngojek dia mah. Lumayan. Motor anyar itu. Manya nyobaan cicing we di dieu tuh. Oh, di dia we Coba pajukeun. pangkalan. Bari aya ngetes motor anyar mah. Motor anyar ieu mah tuh. Kumaha pemikiran juragan. Jadi ngojek mah ngojek we tuh. Teu ngojek dia mah. Nah, ngojek. Ngojek juragan dari cicing dina motor mah ngojek. Lain ya mah ieu we nungguan. Ayo urang tulungan itu aya nu gering ripuh. Sok juragan lah ngojek mah ngojek we tuh. Tulungan itu. Urang teu ngojek. Lah ngojek mah ngojek we bener gengsi-gengsian aja wah. Teu ngojek. Ini Teu teu ngojek ah. Nah, si Mas orang udah teu ngojek. Buat lah ngojek we. Mantul, nah jeung ngojek segala tuh. Henteu mari teu ngojek ah. Teu urang teu ngojek. Sok juragan aju ah buruan tuh. Teu urang mah teu ngojek. Kesan. Ah naon dah teu ngojek henteu. Di kesan. Ah juragan mah. Bayar lain lah lu tah. Ulah buru ngojek ah. Si Dika teu ngojek teh. Ngojek ah buruan. Tunu keringna jauh di ditu. Si Mas kumaha ada dia Mas teu ngojek Mas. Alah ngojek mah ngojek we lain Teu ngojek ah. Geus si dia nepi ye. Nepi deh dia. Nepi ah nuhun juragan. Mas nyangka ngojek wae ah. Tuh duitna oge kieu di ah. Kana nahaon duit butut kieu. Kaina duit dibalanyakeun ka moal payu atuh. Moal ah. Diomongeun ieu duit babetkeun ah. Ah. Nyangka ngojek wae si Mas mah aing ah. Bali kana mah. Atur juragan lah. Ting seringnya juragan lah, hujan atos teh ah. Terus kita kembali kasih juragan. Aing mau cicing di dieu ah. Naon di ditu masih Mas enggak nyangka ngojek wae, nyaho teu ngojek. Ngojek we. Cicing di dieu ngerajo YouTube antepkeun TV. Oh. Wah, ieu mah ade persilatan ataupun TV. Ya, didinya gitu bari ngopi. Ah. Seger ya. Ngopi ah bukan mah. Nah, antepkeun TV yang HD itu. Ah, yang kita tapi lumayan segi oke lah. Roti aya, karena aya boluna aya di ditu lah. Tuh roti boga, bolu boga tapi aduh, bolu aing amanah tadi teh euy. Tadi dia dituna teh. Aduh, gara-gara roti iya gitu. Ah, aing pulang ka itu rotina ah. Mana roti dewek euy.
Taruh ti dewek ke sebelah sakadekeun. Kudu dahar teh ku dewek. Taruh ti dewek kudu dahar. Oh, juragan beragi roti sesa tah teu hayang urang mah. Tuh, masa teu deui kudu ngeunah-ngeunah di pada di lalajo ieu YouTube. Ku urang opi we. Sia ka mah goreng milik, aya nu leutik dicokot, nu gede diantep. Segala ku urang di opi lah. Ngeunah kieu roti sia ka mah bener bodoh pisan. Aya nu leutik dia cokot mis juragan, nu gede ye diantepkeun. Milik urang dia nikmat ya, Kak. Yo, lain ngahulang wae. Pager ya buruan teh meuli awi. Aya mararodol entok manu kalaliber kana teras. Ngelieur teh inung teh capek. Mana awina? Adangan tuh itu tuh ka juragan muncang meuli loba di juragan muncang mah. Boga duitna mana dikeun? Oke urang nangan heula teh yeuh kempal-kempil. Tuh, yeuh, bae sakige mahi meureunan. Oh, iya kabeh pager. Kabeh pangmagerkeun. Oh, bae urang neangan ke si juragan sugan aya si juraganna. Wah, ieu mah awi teh baradag euy. Lalu di tonggoh modal leutik Badag ieu mah awi gede ieu mah yeuh. Harep eneh di ieu mah awi teh yeuh. Ari mah can di ieu can aya nu meuli ieu mah. Can aya nu meuli. Aya nu meuli mah dijual we dah sudah harap ieu. Anu meuli mah dijual we. Kana nahaon teh diantep bae ge da. Gararing ningan. Barobo. Ibu warak dah kawit deh. Ada kawit teh euy lah. Kalau di lempeng lima itu. Oh, kebenaran si juragan euy. Juragan. Juragan. Saha gorowokan euy. Iya, di dieu. Gimana didinya? Oh, ngahajar ka dieu ka juragan. Aya naon ye? Ayo ninggalian awi aralus biar kita meuli awi. Awi barada ge mah teh di lempeng kieu. Naon butuh awi? Oh, butuh awi jang mager buruan cenah loba manuk maronol gitu cekolot teh. Oh, jadi butuh awi gitu. Oh, butuh awi. Terus sabaraha panggulan eta awi? Oh, ari hargana sabaraha itu sapanggulan teh? Sapanggulan teh 15.000. Panggulan 15.000 berarti 2 panggulan teh 30 merenya. 30 2 panggulan mah. Ah, sapanggulan we lah. Oh, sapanggulan. Sok. We. Sapanggulan 15.000. 15.000. Wah, awina we teh tinggalian barada gawe mah. Oh, atuh. Sapanggulan 15.000 tah. Rek ayeuna wae duitna tuh. Oh, nya ayeuna, panu awina ge ayeuna eta. Iya, setengah lah duitna kumaha atuh. Setengah. Tuh awina bener setengah awina ge. Oh, kumaha atuhnya? Oh, bae atuh pang jadi we heula lah. Jadi heula we atuhnya Pang jadi we heula. Oh. Jadi sok we awina mangala tah milihan. alah we nya. Sok milihan awina mah. Oh, ya rek balik heula atuh rek nyokot lah bedogna. Can mawa bedog. Acan. Aduh, sok nyokot lah bedog di daguan di dieu. Heeh, ulah ka mau mana nya? Moal di daguan di dieu sok. Daguan. Sok. Kita orang teh mikir duit teh. Baraha si juragan teh nya. Sapanggulan 15. Nyakeun deui we lah, poho deui. Juragan. Ieu kumaha bieu teh? Aya naon deui? Bieu teh 15.000 teh sapanggulan. Sapanggulan. Kita mere duit teh setengahnya. Setengah. Berarti kela orang hitung heula. Hitung heula. 15 bagi 2. 15 bagi 2. 15 bagi 2 bagi 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bagi 2. Alah, menihara rese eta. Hitung 15 bagi 2. Berapa? 15 bagi 2 mah 7,5. Oh, Muka dihitung jari gitu. oh 7,5. 7,5 15 bagi 2 mah. 7,5-nya. Heeh, 7,5. Oh, atuh kitu we heula atuh rek nyokot. Heeh, sok atuh nyokot heula bedog. Heeh, nyokot bedog. Sok di daguan di dieu. Heeh.
Cuman atuh Sok. 12 dibagi dua tapi kahara resep hitung-hitung. Mau tadi duitnya. Allah isi kasebelan mere duit. Tapi karang sakieu. Ieu mah moal payu dibelikeun ge atuh. Udah ayeuna dibelikeun ka ieu sebudi. Patak pipaseaeun moal ditarima ieu moal payu. Ka supermarket komo. Ieu mah bener. Pipaseaeun bakalna ieu mah. Ieu berarti kudu dibabetkeun deui kurang. Sia ku aing babetkeun deui matak pipaseaeun duit kieu mah. Kop sia tah monyet. Careuh aing merek mantau. Asa ku kabeneran si juragan geus balik. Aing cokot teh duit tah. Lumayan juragan. Atuh nuhun juragan jeung sering micin ieu teh ya, nyeun atos teh.